Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka memang saeutik bae mah manehna oge geus ngadenge ti akina kumaha kasangsaraan nu jadi kolot-kolotna baheula ngan nu jadi panasaran kana hate teh manehna masih kana inget ka akina nu saurang deui nyaeta Aki Engkong. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Aki Engkong temang dekong kancanya. Urang lajengkeun. Kaki Engkong teh hayang geura nyaho kumaha rupana ayeuna. Dumeh kiwari geus aya di imah inung bapana teu siga eueuh jelema sejen. Lain sakedeung waktu mak papisah jeung ujang teh. Paribasa kulit pengker jadi peot, kide jadi bodas. Geus puguh panon mah jalu tik tekas jadi lamur. Balasan dengdeng teh ngaluarkeun cimata dipake cerik balilihan. Yang cerikana jadi anak sasat leungit tina aisan. Aya bejana ti bapa hidep. Cenah teh aya dipakidulan. Malah tas disarusul ku bapa hidup jeung ku Abah Pi teh. Nu harita kapanggihna di Cipasing. Sarua deui Abah Pi oge asat keur dina jero kakaburan. Tapi ujang teh cenah harita kasampah keur eueuh. Engke cenah ti panderi bakal datang bareng jeung Aki Hidep. Ku kakara menang baja sakitu oge. Mah teh geus kacida ngarana suka bungana. Tanaga ngarasa pulih. Umur teh asa namahan deui. Tanah rong heap teh ngan Aki Empi sorangan. Nu datang hidup macenah masih kena aya keperluan. Ujang anak teh atuh kadadak mah teh ngarasa eungam. Teu beda we di tinihan gunung. Segala rasa kasuka jeung kabunga nu geus diajam teh kadadak buyar. Nirmega ketebak angin. Les malah teh mol-mol. Kekara ayeuna ngarong heap datang.
Kusaki oge nuhun Gusti. Abdi tos tepangkeun deui sareng pun anak. Nya sih bari sumegruk terus we norowelang ngabudalkeun eusi hatena. Sumegrukna ayeuna geus leler ngan kariing hakna. Atuh gumilar nu tadi ngarangkul ayeuna mah nyuuh kana lahunan indungna. Sirahna baseuh karageragan ku cipanon indungna. Hapunten ma. Sanes daya kasono abdi lirso teh mung nya kitu teh mah. Seueur pisan sasekelanana geuning. Eta mah mugi we ma cukup lumur. Jembar manah kersa ngahapunten ka abdi. Rumaos abdi teh joledar tambelar kasepuh. Gumilar oge nembalanana bari nginghak dina lahunan. Sedangkan sirahna teu boleh diusapan ku indungna anu deudeuh jeung nyaahna luar jerona. Ayeuna mah jeung nu jadi anak geus panggih kalawan rahmat salamet sadarea. Geus geurah ka dapur anggur maesi. Teu hade terus-terusan ngumbar cipanon. Naeur cai anggur keur tamu. Ceuk Asmita ka pamajikanana anu masih keneh aneprok emok bari nginghak. Hegat ujangnya mare ka dapur heula. Ceuk nya sih bari ngusapan deui sirah anakna. Heman deudeuh nu taya babandinganana. Nyah gumilar cengkat. Panonna masih keneh baseuh. Disampakeun ku teuteup indungna nu anteng moho. Pinuh ku rasa deudeuh jeung asih nu taya hinggana. Koloyoh manehna diukna pindah ka deukeut bapana. Panon mah teu leupas melong ka indungna. Nu harita keur ngalenghoy we leumpang ka dapur rek nyadiakeun dahareun. Beres semah dalahar. Tuluy ngariung deui di tengah imah, dituluykeun ku acara ngobrol. Mimitina Asmita ngadongengkeun lalakon, ditetek teh nu kaliwat. Tuluy ditumbu ku dongengna Nyi Esih. Nyaritakeun lalampahanana ti mimiti ditinggalkeun ku salakina nepi ka patepung deui. Kalawan ngalaman rupa-rupa katugenahan jeung kasangsaraan nu lain lumayan. Boa Ki Sidik, boa Arman, manis saregepna keur ngabandunganana. Komo gumilar mah. Ku ngadenge dongeng nu jadi indung bapana teh. Naon-naon nu nyimbutan anu saolah-olah mangrupa rusiah pikeun dirina. Ayeuna ngaboleker sasat nyingrai lalangsena. Horeng si mana horeng? Aki engkong, Abah Ata, jeung Mamimi teh. Ngan saukur jelema-jelema nu miasih jeung miheman wungkul. Lain kolot-kolotna pituin. Ngan sakadar nu ngukuti lelembut. Waktu manehna papisah jeung nu jadi indungna. Saleupasna tina bahaya nu ditimbulkeun ku Lurah Barja katut batur-baturna. Leuh, kutan teh kitu. Nah, atuh kapungkur Aki Empi nyaurkeun. Majarkeun teh cenah jenengan Abah Ata sareng Mamimi teh. Jenengan Abah sareng emak keneh. Nah haja digentos jenengan. Ceuk gumilar bari semunga hulang. Bisa jadi supaya teu matak lieur jeung bingung ka hidep sangkan teu kapapanjangan barang tanya. Ceuk Asmita dari naker nyaritana teh. Dupi Barjana masih kena aya di dieu Abah. Gumilar nanya ke bapana. Sanajan nanya datar tapi jelas bisa kajudi. Disatunggakeun pananya teh aya maksud-maksud anu mandiri. Da asalna oge atuh jelema jahat. Terus we ngajahat deui. Ngan tisaprak aya Aki Uum di dieu. Manehna ngareles duka ka mana. Nu masih kena aya bejana sok kumelendang keneh teh.
urut usung esangna nyaeta si Usin jeung si Warma. Tapi nya kitu da loba nu manggihanana teh ti peuting. Da beurang mah moal nya oge wanieun nembongkeun beungeut. Dupi ka Babah Gonok kumaha? Nah Abah henteu ngayakeun balitungan. Gumilar nanya deui. Ku ajaman tadina mah memang kitu, boh kasih barja, boh kasih babah. Agugu nafsu mah kaduanana oge hayang mereskeun pikeun maleskan nyeri. Ngan barang jol Abah ka dieu oge si barja teh memang geus dipocot tina lurahna. Geus tara kadeuleu deui sisi beungeut-beungeutna acan. Bejana we sok ngulayaban ti peuting puguh tadina oge lain jelema bener kalakuanana. Rek ngayakeun baritungan ka si Babah dicaram ku Mamang maneh, Mang Unan nu ayeuna jadi lurah. Pokona mah harita Abah teh keur diuruskeun supaya bebas tina tuduhan. Oge pangpangna mah hariwangeun bisi Abah unggah balewatangan deui. Jol aki hidup datang. Tanah nu baheula dirampas teh ku si Babah Gonok. Ayeuna hasil bisa kapemilik deui. Diuruskeun ku Mang Lurah. Ngan si Barja jadi ngabelecet ngaleungit. Lantaran ku aki hidup diata-atakeun. Kitu sababna mah Uum. Asmita nutup caritana mere penjelasan kanu jadi anakna. Dah di dieu karasa adilna pangeran teh dina nerapkeun hukum karma ka makhlukna. Teh burung we geuning tadi si Babah Gonok ngarandapan wawales tu kujang Asmita tapi kujang Uum dilaksanakeunana. Aki sidik nuti tadi gawena teh nyaksian kakara milu nemrong bari rutret ka sadarea. Karena pamanggihna aki sidik kabeh oge eueuh nu ngabantah. Asmita ngahuleng bangun nu keur mikir jero naker. Gumilar ungut-ungutan bari melong ka indungna. Geus puguh Arman mah ti tadi oge ngabedeb puguh eueuh picaritaeun. Nepi ka peuting pisan galunterengna teh. Maklum nu nyacapkeun ka sono kitu atuh. Sagala ditanyakeun, sagala dicaritakeun. Cacakan mun teu ngarasa capek mah urut lumaku sakitu jauhna. Ngobrolna teh hayang terus we bangblas nepi ka isuk. Trong kol digarduh nandakeun geus pukul 12 tengah peuting. Gumilar aki sidik katut Arman geus ngagoler ngalampar samak di tengah imah. Nuduaan geus tinggal luhur. Gumilar masih keneh nyileuk. Pikiranana geus hayang geura isuk lantaran rek terus nonggoh manggihan aki empi di Cicapar. Kanja dangu sadayana panun poe kakara meletek ti belah wetan nyingraikeun halimun nu pating beleg-beg nyimbutan pasir-pasir jeung gunung-gunung. Asmita katutnya esih mah nya kitu deui Gumilar aki sidik jeung Arman geus ting rarekuh naranjak ka kampung Cicapar rek manggihan mangsal hapi. Kasampak teh nu didatangan kakara ngurumui tas dicai. Ari red kanu ngabring anyar datang orek gero teh bangsal hapi bari ngadaregdeg muru. Sungutna alewo hari weus-weus nembongkeun ka sono jeung ka bungahna. Pang-pangna mah ka incuna anu memang kacida di arep-arepna. Ngarasa kaget oge dumeh daratangna teh bareng jeung indung bapana. Nasaha anu nuduhkeunana geuning geus lahayeut. Eueuh
diantarku kasepuhan geuning bangsal hapi nanya bari ngareret ka Aki Sidik. Pugu sakalian pi kuring teh aya kaperluan ka Garut, ceuk Aki Sidik bari nyarengeh seuri. Rek mapai lacak nu baheula Dik. Bangsal hapi nanya deui, paromana Hegar marah mai. Nya kitu. Aki Sidik ngawalon pondok. Anu teu tinggal ti nyarengeh nembongkeun ka bunga. Hiap atuh kajarero. Bangsal hapi miheulaan asup ka imah bar we ngampar samak. Gek sararea dariuk. Nyesi mah hideng. Manehna ngarongkong poci ngan tiis keneh. Atuh leos we ka dapur rek naeur cai. Pugucan kahawu. Cicinarieun poe ieu kaberangan. Iraha datang teh jalu geuning isuk-isuk keneh nakar geus aya di dieu. Bangsal hapi nyarita deui nanya ka Gumilar. Kamari sonten Aki kaleresan we jol-jol pendak ku sareng Abah. Walon Gumilar bari ngareret ka bapana anu harita keur nyarane kana bilik. Geuningan. Nah saha anu nuduhkeun? Bangsal hapi nanya kaget. Babah Gonok Ki. Gumilar ngarenyu deui. Si Babah Gonok. Bangsal hapi mani kerung tarangna. Sumuhun Aki. Ngawitanana mah teh nataroskeun Aki ka hiji jalmi nu nuju ngagaleh bako. Nah anak Cileuweung teh. Si Babah nyambungan bari nyebatkeun Aki rampog cenah. Tanah nu tos dianggo mayar hutang teh dicanak deui. Teh jadi teraos nguping caritanana. Nya sagarihal pisan. Dar parere omong anu antukna dugi ka galungan. Kagok. Sakalian we diwarah dugi ka ngajoprakna teu empes-empes. Tiasa hudang desa teh bane we ku Aki Endik dirancet. Mitos kitu teh ditorhojo we Abah Tata sareng jalmi-jalmi anu sanesna. Maksudna mah panginten bade ngaraponan abdi. Margi disangka nu bade ngarampog ka tokona si Babah. Dar sareng Abah tungtungna mah pancakaki. Cek Gumilar ditungtungan ku nyarengeh seuri. Kutaan. Atuh leuwih ti kabeneran malah untung. Untung pisan ku Aki mah si Babah Gonok teh teu kungsi diwarah da dicaram ku Ki Lurah. Teu hese nya ngarag-rageun si Babah teh. Bangsal hapi males nyarengeh semu-semu agul ku incu ngareret ka Aki Sidik nu jadi guruna. Berkah Aki hipu pisan geuning. Nanging gerakanana mah matak kabahayakeun oge. Da manis sajoret-sajorelah tah ramona teh. Walon Gumilar. Ulin kuntau eta teh Yang hareupanana ulah kumane. Lantaran kuntau mah ulin gancang. Tapi bisa ku sera atawa ku kari. Sabab pada gancang. Baju belang dibawa. Bangsal hapi saterusna nanyakeun baju kulit maung. Dibantun. Malih. Iya dipake pan ku Walon Gumilar bari mukakeun kampret luarna. Geuning mita. Mani masket kitu. Dipake ka meumeut naker tah ku si Ujang mah. Cek bangsal hapi bari ngareret ka anakna. Bade diperyogikan gitu ku Abah. Gumilar nanya ka bapana. Teu pek bae pake ku ngan mangka hade ulah digular goler teu puguh. Inget meunangkeunana baheula sasat narohkeun umur. Hongkoh jadi peringatan deui saumur tateh. Ari Abah balik tas galungan jeung si Belang bari dipayang ku Mang Unan nyaeta kunu jadi lurah ayeuna.
ari hidup gebrol dilahirkeun ka dunya. Gumelarna hidup teh bari mawa ciri nyaeta dina cinggir jeung walikat kenca. Saumur jeung ciri abah dina pipi. Warisan ti si belang ieu teh. Ceuk Asmita nyerengeh bari ngarampa ceda dina pipi kencana. Paingan atuh. Daya turunan ti pupuhuna. Mun abahna kungsi menangkeun si Coreleng, jang mah leuwih hebat. Kamari dina ngawer menangkeun Maung Tutul. Ceuk Aki Sidik mairan. Kutan. Bangkena dikamanakeun? Kulitna nu dimaksud teh henteu diarah. Mang Salhapi nanya bari norostos. Hanya dipasrahkeun we empi ka urang dinya. Barabe. Sasat kerusuh hayang geura nepi ka dieu. Walon Aki Sidik. Aleuh, lebar temen dik. Mang Salhapi saterusna ngahuleng kawas nu handeuleun akar. Sabot keur kitu, torojol nyesih ti dapur ngajingjing teko dieusi cai teh panas. Curung nyician sababaraha cangkir. Leos deui ka tukang. Balikna deui ka tengah imah bari ngelek boboko. Sok eusina diparinkeun kana palastrang jeung kana piring. Horeng sepan hui boled meuni aramucuy cikruh nu diwanjur ku peueut. Mangga ngarang leueut mang. Ujang. Teu aya anu aneh di kampung mah. Cek nyesih ka Aki Sidik jeung ka Arman. Nyai. Di kidul mah. Teu aya hui sae sapertos ieu. Hembek tah, Jang Arman. Mane bangun kareut naker. Ceuk Aki Sidik bari ngarongkong sepan hui. Atuh darwe sarerea ngaropi ting cara muil. Hui panas, cain teh panas. Nikmat oge, sanajan bari ripuh dina sakalian kabuhulan. Lapur teu bisa buru-buru diguguntur, ari teu hayang molotok genggerong mah. Kanca dangu sadayana ngaran-ngaran di kampung mun aya naon-naon teh sok gancang sumebar tatalepa pabeja-beja. Ieu oge dina kadatanganana Gumilar ayeuna babakuna pikeun bangsa nu geus karolot nu pada nyaho wiwitanana Gumilar leungit heula. Beja teh geus narekab teu sirikna unggal hulu geus pada ngadarenge. Jadi nungtun panasaran oge hayang nempo. Anu antukna rabul nyalampeurkeun. Ti antarana Pak Ehon jeung Mbah Sura nu pangheulana datang. Atuh. Teu wudu sapoe eta mah di imahna Mang Salhapi jadi kacida haneuteunana. Ngagedar kun ngawarangkong. Nu jadi jejer carita eueuh deui ngan nyawarakeun tina perkara datangna deui Gumilar. Anu pikeun urang Cicapar mah ngajadikeun hiji hal anu kacida helokna. Saurang ge teu anu nyangka yen nu leungit geus aya puluhna taun teh bakal bisa kapanggih deui. Malah kalolobaanana mah geus parahoeun deui. Peutingna bring sararea ngaranjang ka Sukamenak. Nyaeta ka Lurah Unan. Atuh teu wudu. Lurah Unan teh mani molohok bengong asa dina pangimpian. Da upama seuk eueuh cirina mah nyaeta cingir kencana nu buntung sabuku jeung tanda hideung dina walikatna. Matak asa-asa naker rek percaya teh. Puguh leungitna keur leutik keneh pisan. Kapanggih deui geus bujang sambada, buta tulang, buta daging. Ngan aya deui ketang ciri-cirina nu teu disangsikeun. Nyaeta keuretan beungeutna Gumilar.
Nu memper rupanya esih jeung rigigna dina leumpang teu dipikeun sasir namleg we ngalak ka Asmita. Maju ke tengah peuting kakara amitan. Kitu oge Asmita jeung Nyi Esih mah henteu milu balik harita. Diandag Lurah Unan kudu mondok. Gumilar oge tadi mah ditahan teu meunang balik ngan teu daekeun lantaran melangeun ka Ki Sidik jeung ka Arman ari mondok sararea mah. Angsal hapi merenyeng basana teh melang ka imah. Turun ti imah teh bulan kakara surup. Tapi cahayana mah masih keneh ngagulimang. Teu matak teuing nolog. Tadina mah rek dibahanan lantera ku Lurah Unan. Ngan ditolak ku bangsal hapi matak silo dedeuleuhan cenah. Bus kalemur kosong. Teu katempo nyai-nyai damar di jero imah. Memang biasana sararena teh bari mopoek. Sabot keur pairing-iring kolebat. Tina tangkal buah aya nu ngajorelat, ngagajleng kana saliara nu ngajumpluk sisi jalan. Angsal hapi nu leumpang nepang hareupna. Bari ngarandeg manehna ngarewas ka Ki Sidik. Nu aya di satukangeunana nyebutkeun aya jelema. Reg sararea ngarandeg. Curiga bisi nu ngahaja megat sarta nu boga maksud rek ngajalankeun laku peta anu teu dipiharep. Opat pasang panon mencerong seukeut kana lebah saliara bari sayaga taki-taki. Tapi salila-lila di dago eueuh naon-naon. Iwalti beleg-beg runggunuk narungkun saliara we nu tingkah resek dauna moyeg katebak angin peuting. Ari Gumilar mah nu ngabogaan panca indra leuwih seukeut tibatan nu sejena. Natayap lalaunan nyamperkeun akina hok ngaharewos nitah supaya mundur. Boh manusia boh dedemit naon perluna salaman sulumun sasaling keran tengah peuting. Lamun lain rek ngalakukeun lampah serong. Keluar. Gumilar nyorowok nyentak. Jempling taya nu nembalan. Iwalti sora daun saliara nu tetep moyeg diobahkeun ku gelebugna angin. Ngadagoan hayang ditindak heula meureun nya. Hade ngadedempes ari hayang ditimpug mah ku kaula. Gumilar nyorowok deui. Taksiran embungeun ari dibentur mah sieun benyut. Mun meneran kena kana hulu. Korosak. Jeleng. Aya nu laluncatan duaan. Pakaianana saules hideung. Sarua jeung beleg-begna peuting. Naon perluna andi ka usil ka batur? Saha andi ka teh ha? Nu saurang nyorowok nanya. Nyieun lelewa. Sugih ku kawani taya kagila kaseber. Sanejan bener. Nu di siang hareupan teh opatan. Tapi nu duaan deui mah tetela aki-aki beda dina rigigna. Lain usil baraya. Ngan ari jelema anu sok salaman sulumun mah biasana lain jelema bageur. Ulah ngarasa teu ngeunah lamun dicuriga batur. Bener kitu baraya. Ceuk Gumilar bari nalek-nalek. Walah. Si lain teu curiga ka dewek ha? Ari didinya tas ngalakukeun naon? Kalamat-kalamat ti peuting. Ari saruana mah teu ade kitu baraya. Nu saurang deui nembal. Urut usung esangna si Barja. Musuh bapa hidup keneh. Bangsal hapi ngaharewas ka Gumilar. Manehna apal keneh yen ieu dua jelema teh tayalian ti si Usin jeung si Warma. Nu baheula kungsi milu ngakaya Asmita. Memang sarua baraya. Tapi beda nu dipamrih. Andika mah tangtuna oge keur ngintip-ngintip raja kaya batur. Tapi dari kaula mah
keur neangan si Barja atawa usung esangna. Ngarti aya mah nika. Gumilar bari maju 2 lengkah ngadeukeutan si Usin jeung si Warma. Urang ajar sia. Si Usin ge geus teu kawawa nafsuna, ngarasa dirina keur diincer. Maena nyorowok bari ngahembatkeun bedogna. Modar sia. Ah, bener, kitu mah lalaki. Ceuk Gumilar bari ngagilek nyerong. Mapag panarajang musuh geus sayaga rek ngagunakeun 2 leungeunna. Sedeng tuurna nu katuhu geus diancokeun keur ngepes eta dalawana. Tapi lain oge si Usin anu memangna geus loba pangalamanana. Lamun kudu gancang-gancang bisa katipu ku lawana. Lantaran manehna geus bisa ngayakinkeun maen po bawa ti Banten. Ditambah ku ulin Cimandiri anu lain lalaworakeun. Sakilat manehna narik deui bedogna. Sarjlong we luncat ka gigir. Bari leungeunna ngahelang ngirimkeun pangadekna nu nyempong ngajojo beuheung. Gumilar rikat ngareundeuk dina gerakan pamonyet nyumputkeun sirahna tina sasaran musuh. Pareheu ngasupkeun jurus kahiji Tanjung Pura. Warahan aki kukutna Mang Dekong. Tapi si Warma nyaho diringeus. Yen baturna keur diancam bahaya. Rikat manehna luncat bari nyambarkeun tajonganana kana kekemplong lawan. Sakicep Gumilar ngarempod. Tuluy nepak dampal suku nu nyolontong. Sedeng badana nu doyong sigarek labuh geus bisa ngawangun gerak tipu sepak kuda beger. Sukuna nejeh iga burung si Usin. Aduh, cenah. Si Usin ngagero bari ngajengjehe. Si Warma nutas ditepak dampal sukuna. Ngajeregjeg keur ngajaga kasaimbangan badana supaya ulah ragrag. Tapi Gumilar nu leuwih awas kana posisi musuhna. Sakilat manehna luncat bari ngirimkeun jurus katilu Tanjung Pura anu ngaruntuy 3 tonjokan sekaligus. Antukna si Warma ngagebru teu minge deui, malah rolo utah getih bijil ti luhur ti handap teu tahan ku nyelekna angen. Bareng jeung eta Gumilar rikat malih ka tukang bari jeung ngagesetkeun awakna lantaran karasa hiukna angin nyamber kana punduk. Ret kabireungeuh. Badan si Usin keur ngalayang dina gerakan mau ngrekeb mencek. Bareng jeung nyampeukna awak si Usin kagigireun, Gumilar rikat ngarodon bari habak we teureub katuhuna meupeuh hulu angen. Sedeng leungeun kencana ngakebug pundukna. Anu akhirna si Usin bari ngarontok si Warma teh. Kaayaan dirina sorangan geus meh teu eling lungleng katura lengan. Jabangan nyelek karasa seueul. Ari gebru awakna ninggang si Warma nu geus leuwih ti heula ngaringkuk. Ari borolo we si Usin ngudulkeun eusi beuteungna ngagolok-gok meneran pisan kana beungeut si Warma mani rata gulimis teu beda we dibanjur ku kuah beukah. Waduh, waduh. Si Warma gelegepan. Lantaran sabagian beuteungna si Usin asup kana sungutna. Karajat si Warma hudang bari ngagebigkeun awak si Usin anu nyangsaya dina badana. Ngagadebut kana taneuh. Jeregjeg manehna nangtung bari uhak-ohek miceuna nu arasup kana sungutna. Jabaliang irung mani nyesel ku oleh-oleh bawan si Usin. Anu antukna mah teu pupugu gorok dewe. Si Warma utah-utahan teu kuat ngararasakeun pangirimna si Usin anu rasana rupa-rupa. Teu wudu ripuh oge. Cimata rambai, leho rambai. Sawareh numprak handapeun liang irung ngabulen kumisna anu cokrom. Nah atuh anak cakakak teh mangsal hapi bangun anu ngeunah naker. Mireungeuh pamolahna si Warma nu ribut sorangan. Aki sidiknya kitu keneh ngahehe. Malah Arman mah mani ngajekes kawas domba kebesekan. Ngan Gumilar anu ukur ngarenyu teh bari nungkup bibirna nahan piseurieun.
Kang kawarah sia set. Hacis. Hacis. Si Warma pakupis jeung bersin sagala. Da eta we lian irungna kacocokan keneh. Sedut dihandap nyora bangun anu gehgeran. Anu nya hirup eneh mau mangke. Bangsal hapi mengek irungna. Lapok sia sing bentet. Tembal si Warma bari srepet mesat bedogna. Nu nafsuna geus teu kampeuh deui asa pisan diulinkeun. Yeuh bedogna ngolebat nyerepet ti gigir rek narok hulu. Gumilar riket sakilat jingkrak dina gaya hap-hapinah. Bari jetrak we neke pigelang si Warma nu keur nyekel bedog. Waktu si Warma ngajulaeu daradad we beungeutna dikaut dina gerakan monyet nyakar. Aduh. Si Warma ngagoak karasa beungeutna peurih tapak kuku. Bari ngeureceum yok we bedogna dibubat babit dibabuk lalaekeun. Gumilar teu dibere minge saolah-olah nutup ruang gerak da Gumilar kuting kolebatna cahaya bedog dina gerakan kolecer katebak angin. Tapi Gumilar nu memang dina dirina geus nyampak sagala elmu panemu dina urusan gerak tipu ngabela diri. Kalawan tapis pisan ngimbanganana gerakan si Warma ku gerakan kalakai murag katebak angin. Nu dikombinasikeun jeung gerakan galura laut kidul. Anu antukna panarajang si Warma teh kalah wowotan. Jurus Gumilar anu diwangun dina gerakan orai totog masih keneh bisa diasupkeun kana sela-sela huakyukna bedog nu ngubeng teu beda we ti tameng. Anu antukna si Warma ngajedag nangkarak bengkang. Iga burungna karojok kurama Gumilar. Sedang bedogna maceleng lantaran pigeulangna dipeupeuh ku teungeulan kedet. Tacan ge nyeunghap geus karasa deui angin ngahiuk tukangeunana. Si oreng bedog si Usin nu ayeuna geus ering deui tina kapaehanana. Teu ngalobakeun codeka sakilat besat bedogna anu saterusna narajang ti tukangeun. Maksudna mah ngabongohan Gumilar. Bareng jeung gerona mangsal hapi nu ngarasa hariwang sok sieun incuna kabongohan. Gumilar hikat malih ka tukang sarta brak we ngaragrageun awakna dina gerakan cak-cak murag. Bareng jeung ngolebatna bedog si Usin nyampeuk rek ngahanca tak-tak. Gumilar kalawan kacida kesitna ngiserkeun awakna ku gerakan gorentel monyet. Sedeng bedog si Usin terus nyuruntul congona ngagabres kana taneuh. Sakilat siku leungeun nu dipake nyekel bedog teh ditajong ku Gumilar. Kana cetruk si Usin ngagorowok nyerieun sarta Gumilar sakiceuk geus ngajarejeg deui nangtung. Bari hiu cekuk we beurepna ninggang kana cukang irungna. Si Usin nungkup irung anu bologoran getih sarta saterusna ngalengak lantaran dibeupeuh deui hulu angeunna. Rob bangsal hapi sapara kanca nyampeurkeun nu geus tinggal loler teu walakaya. Gumilar ngarenghap keneh ngatur napas. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.